Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para guru, para kasepuhan, jamaah pengawasan rahimakumullah. Puja puji syukur selalu senantiasa orang panjatkeun ka Allah anu Maghfur. Shalawat sinareng salam mugi salamina dijurahkeun ka baginda urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna, serta ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pangaosan anu mulia, alhamdulillah wangian ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan ngajina urang dibere kamudahan kagampangan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mana hancana masih kene dina surat Al-Mulk, ayeuna ngawitan dina ayat anu ka-9. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Mangga urang kawitan. Nawaitu taqarrubanillah bitina wa manasina ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Mangga tingali hurufna hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangan warga narana mad tabi'i qalu saru warga mad tabi'i bala la saru warga mad tabi'i qad pantulkan macana kolang arana qad panjang kene tangarana man wajib muttasil qad ja'ana warga sarwa man tabai nazi zal gede ayat titikan nazi saruan warkat mantabai nazirun tanwin pes ngarepan huruf tangarana ikhfa kunaon cenah macana malah diteruskeun padahal didinya aya tanda lam alif huruf lam alif tangarana lal waqfu teu aya waqaf didinya makana bacana lanjutkeun bae nazirun fakadzal gede fakadzab qalqalah fakadzabna sarwa matabai fakadzabna wa qulna sarwa wargat matabai ma sarwa matabai zai nazzalallah tafhim
nazzalallahu dua rakaat hu nazzalallahu min ikhfa nun pa ngarepan huruf shin min shin syai eta ngaranna mad lain madlin syai hamzana kudu dibawa lamun syai ujungna teh hamzan berarti hamzana teh kabawa syai jika ayat kursi tia dimasya nah hamzana kudu kabawa tuh tanda di lungna alwaslu aula diwasolkan leuwih utama karena napasna pendek eureun didinya ge teu naon in izhar in an ikhfa in antum izhar illa dua rakaat matabai fi sarua matabai bod bola la dua rakaat sarua dola ling ikhfa dola ling kabir mad arili sukun rona tarkik tipis bacana kabir wa mata dua rakaat lu sarua mata dua rakaat laukun gunakeun na mata dua rakaat nasma'u ain nasma'u auna qilu ma dua rakaat sarua mata bai kun gunakeun na mata bai sarua fi mad jaiz mun fasil sod ha dua rakaat mata bai habis alif lam syamsiyah habis sa'in mad alif sukun rona sarua ro tarkik fa ain fa tarafu fu dua rakaat mata bai bizam nun pa ngarepan huruf bi klab ngarana bizam bihim tu tanda wakofna huruf jim ngarana jaiz menang alias boleh eureun didinya boleh lanjuteuna naon fasuh qal tanwin jabar ngarepan huruf lam idgham bilahunna ngarana fasuh qal li sod li ha mata dua rakaat li habis alif lam syamsiyah li habis sa'ir mad arili sukun ro na sarua siga tadi ro tarkik alias tipis dibacana sa'ir Taya tata di panjang pondokna tajwidna mugakin orang ketika baca Quran diterapkan jeung diingat-ingat ngaran-ngarana. Ayeuna urang lanjut ke minggu kamari bahwa ketika jalma-jalma anu ingkar ka Allah asup ka neraka eta penjaga pintu neraka nanya alam ya'tikum nadzir ari kitu teu aya gitu teu datang gitu kanten jalma anu sek ngelingan tah ayeuna lanjut bala pada ja'ana nadzir engke jalma nu ingkar bakal ngajawaban muhun heueuh benar pada ja'ana sanyanyana tos datang ka kami sanu tos datang jalma anu ngelingkeun tos aya tos benar bareng ditanya ku malaikat ya penjaga pintu neraka fakadzabna tapi kami malah ngabohongkeun kami teu percaya kami teu nurut zalikan nadzira fi kaunihi nadziran min jihatillahi ta'ala maka kami ngabohongkeun kami teu ngadenge kami teu nurut ka saha ka jalma anu sok ngelingkeun kajalma anu sok mere peringatan kajalma anu sok ngajak kana kabeneran fi kauni naziran dinayana eta si jalma teh anu ngelingkeun teh ngelingkeun supaya nurut supaya aya dina
jalan Allah. Makana tos aneh nya kayak namun geus asup ka neraka mah bakal ditanya kitu. Wa qulna jeung deui ngucap kami eta cek si golongan anu asup ka neraka teh fi haqqi ma talahu minal ayati dina hakna Al-Qur'an anu tos maca eta jalma anu ngelingkeun teh dimaca kana ayat-ayat Allah, maca kana kitab, maca kana kabeneran. Cek si eta jalma nu ingkar manazzalallahu min syai' Allah mah henteu nurunkeun Allah kana hiji jalma tina perkara nyaeta tina kitab. Jalma anu ngabohongkeun manya sok itu teh kapan lamun ngabohongkeun teh jalma-jalma nu kafir baheula kana rasul eta jalma kafirnya kami ngomongna tapi tos di akhirat tos di neraka nya ngaku pan eta si jalma anu suka neraka teh Allah henteu nurunkeun teu geus manehna teh ngaku teu nurunkeun kana ayat-ayat teu nurunkeun kana Al-Qur'an. In antum illa fi dhalalin kabir tah ya ranjeun kabeh eta kecuali aya dina kesesatan anu nyata, kesesatan anu gede. Ay ma antum ayuhan nazaru fi idai annahu ta'ala nazzala alaikum ayatin illa fi dhalalin kabir. Henteu aya ranjeun kabeh jalma anu tukang ngalingkeun dina ngajak sanyanyana Allah eta tos nurunkeun Allah ka anjeun kabeh kana ayat-ayat angin aranjeun kabeh teh eta aya dina kesesatan anu nyata. Ke bakal ngomongna kitu nya. Ae baidin anis sawabi tegasna mah jauh tina kabeneran nya. Terus dari karepna wa yajuzu ayyakunal khitabu min kalamil khazanati lil kufari wal makna ma antum ayyuhal kufar illa fi dhalalin kabir fid dunya wa huwa syirku billahi. Jeung ieu in antum illa fi dhalalin kabir teh nya anu kahiji pengakuan ti kafir jeung deui anu kaduana jeung wenang ieu khitab teh eta bagian tina omonganana malaikat anu ngajaga pintu neraka ka jalma anu ingkar anu asup ka neraka. Maknana kieu cenah ge maksudna henteu aya aranjeun kabeh jalma-jalma anu ingkar angin aranjeun eta aya dina kasasatan anu gede, kasasatan anu nyata di dunia. Naon eta kasesatan nu gede teh wa syirku billah nya eta syirik nyakutukeun Allah taala fi hilakin azimin fil azabi dina karuksakan anu gede pohara dina siksa. Tamakana ke jalma-jalma anu asup ka neraka engke ngaku na kitu muhun tos aya nu ngingetan kami ceulina teu ngadenge. Wa qalu lil khazanati law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jeung ngucap deui eta jalma nu ingkar ka malaikat anu ngajigan pintu neraka ngomong deui ge ngajawaban deui. Law kunna nasma'u lamun aya kami eta nasma'u ngadenge aw naqilu atawa kami mikir ma kunna fi ashabis sa'ir moal aya kami ieu asup dina golongan jalma-jalma anu asup ka neraka anu seuneuna nyala. Tuh lamun engke urang barang ditanya kitu ku malaikat beuh lamun baheula mah aing mikir beuh lamun baheula mah aing ngadenge kanu ngajak kana kabeneran kana ngajak anu sok ngajak ngaji kanu sok nita salat kanu sok nita bener. Mun baheula mah aing ngadenge sigana mah aing moal asup ka neraka. Tapi kan kadang-kadang lamun keur diomongan lamun sok diajak eta kadang-kadang ari can aya punishment nama can aya hukum nama can aya karasa nama eta nyeri kadang-kadang sabodo bae. Tapi ketika pas waktu karasa karak mah eta kaduhung. Ngan kadung di neraka mah tos bisa moal bisa diulang deui. Jika orang sok ingat eta omongan baheula
ceng dia belajar nu bener, ngaji nu bener, sakola nu bener sampai kaluhur dia kaditu mun bisa mah engke mah dia kaduhung ngege juga abah ye sakola sakadaek ngaji sakadaek eta inget bae tah makana engke mah bakal kaduhung ieu oge si jalma nu ingkar kaduhungan kaduhungna di akhirat geus moal bisa urang oge kadang-kadang nu kuari geus rada karolot teh nya kaduhung aing baheula ngajina teh bener-bener kaduhung aing baheula dititah ngaji malah kabur bae kaduhung aing dititah sakola ku kolot malah bolos bae kaduhung aing baheula teh bener-bener geus pokona loba kaduhung ieu ge jalma nu ingkar ge ka kaduhung kunaon aing baheula teu ngadenge kunaon baheula aing teu mikir nya ae laukunna nasmaul azara sima uman kana talibanil haqi au naqiluhu aklaman kana mutafakkiran lamma kunnal yauma ma'ahlil wuqudi finnar tegas nama lamun aya kami eta kami ngadenge kana jalma anu sok ngelingkeun kana jalma anu sok ngajak siga jalma urang ngadengena ka jalma anu ngajak kana kabeneran jeung dikurang dipikirkeun eta si eta teh ngajak bener henteu si eta ngajak salah henteu lamun kira-kira ku urang lamun aya jalma nu ngomong eta dipikiran heulan lamun aya nu ngajak ieu lamun ngajak ieu ulah okeh ulah hayu ulah waka oga ulah waka teu daek pikirkeun heulan ieu bener henteu lamun kira-kira dipikiran ku urang teu bener ulah lamun kira-kira kurang dipikiran iya bener hayu karena orang boga akal orang gaduh pikiran karena bisi kadung si orang jelma-jelma nu ingkarnya ta'auna kilu aklaman kana mutafakiron lamma kunnal yauma malil wuqudi nya atawa mikir kami kana eta jelma anu ngilingkeun siga mikirna jalma anu sok mikir karena orang diberi akal lama kunnal yauma malil wuqudi finnari atuh moal mungkin aya kami kuari serta golongan jalma-jalma asup ka neraka jika orang lamun kuari mikir be lamun baheula mah cenah aing ngaji bener baheula mah sakola bener baheula belajar bener be moal babarengan ya jeung jalma-jalma anu rada kurang bagus kan kitu kan kadang kitu mikirna cenah lamun anu baheula tak tinggal kaduhungna kuari bagi orang di dunia sok aya kaduhungna nah teu kaduhung aing baheula duit diakeun kaduhung baheula pakaian kadung baheula kuari aya bae urang kaduhung tak ngomong ke di akhirat bakal kaduhung fatarofu bizambihi maka ngaku kabeh jalma nu ingkar kana dosana ay aqra'u bi takdzibihi mir rusula wa bi kufrihim bi ayatillah fasuqal li ashabi sa'ir tegas nama ngaku kabeh jalma nu ingkar engke kana ngabohongkeuna utusan kana ngabohongkeuna para rasul jeung kalawan ingkarna jalma-jalma nu ingkar kana ayat-ayat Allah fasuqal li ashabi sa'ir maka tetapi jauh tina rahmat Allah pikeun jalma-jalma anu asup kana golongan neraka mah tah makana urang engke mah tinggal kaduhungna tah mumpung urang ayeuna masih kana hirup urang belajar saeutik-saeutik atuh urang ngajakan ngelingan mah atuh uleureun-eureun eta mah kage henteu nurut mah kage bakal kaduhung sorangan nya Cuma bibi kan rada ngorak keneh kadang-kadang kuare sok kaduhung baheula. Baheula na ngaji di budak-budak mah lamun kira-kira belajar bener bae baheula gitunya. Gitu. Saking kaduhung urang pasti boga rasa kaduhungna masing kabehan pasti aya. Tah ku kituna ieu asup kana logika urang bahwa bukti kasih sayang cintana Allah ka urang kabehan ngabejakeun. Maka engke cek bahasa kasar nama kieu dagaria lamun oga asup ka neraka tah dibejaan ujianna bocoranna tos dibejaan makana kudu ngadenge kana jalma anu ngelingkeun ulah sampai syirik ulah sampai ingkar ka Allah lamun aya nu ngajak kana kabeneran nurut ngadenge lamun anu ngajak kana anu batil ulah diturut tah
Bukti kasih sayang na Allah padahal mah ayat lain kira-kira ku bentuk ke hewan Allah lain ngabejan ka urang saking karunyana Allah saking sayangna Allah jika kolot urang baheula ngabejaan ka urang keur leutik ceng dia belajar nu bener ceng dia kudu jadi soleh ceng dia kudu bener kunaon sebabna eta kolot karunya bener tanya lain hewan karena orang kabean pasti nama pernah leutik ku sababna juga orang ngomongan anak incu lain hewapan karunya supaya anak incu orang engke pas gedena ulah sampai jadi jalma kurang ngerti tanda kutip jalma anu rada bodoh kan orang ngabejaan ke anak incu orang ta Allah itu Allah oge nurunkan ayat yang ngabejaan gerak dari yang makhluk aing hamba aingnya ulah sampai engkena ka duhung tuh di bejaan geura nurut kana jalma-jalma anu tukang ngelingkeun kana kahadean ieu mah pangeling-eling jeung sim pribadi nya khusus kanggo pribados ieu mangan lamun kira-kira aya manfaatna ka jamaah sadaya hatur nuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nanggung tibayun yang kedapunkan dinas samayani kedapan. Jelas pasti sarbisan kesalahan karena Suma qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li iblis Pakam ada min ummati qala ay iblisul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'dai isyruna nafaron awaluhum anta ya Muhammad fa inni ummituka wong gitu ahlu wong gitu ahlu baitika. Satrasna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya ke iblis. Kangjeng Rasulullah ke iblis dia pakam ada uka min ummati. Hei iblis, ari musuh maneh dina golongan umat kula aya sabaraha. Kumatah iblis ngomong nakola iblis sudah Rasulillah. Cek iblis ngomong kieu ka Kangjeng Rasulullah. Adai isruna nafaron bahwa musuh kula tina golongan umat anjeun Muhammadiyah 20. Angke ke orang apakah termasuk orang kana musuh iblis, apakah kana kabogoh naik? Nomor kahiji awaluhum anta nomor kahiji yani anjeun aing hewa jasa ka maneh Muhammad. Hewa jasa aing iblis teh. Iblis terang-terangan. Iblis tuh. Nyata ya Muhammad. Ini mungkin kata orang teh Muhammad aing hewa jasa ke mana? Termasuk karena keluarga mana hewa jasa aing. Masya Allah. Nomor kedua, wal amil wal alimu amilu ilmi. Nomor kedua musuh kula yakni jalma anu aya ilmuwan tapi ngamalkeun kana ilmuna. Wajah saya kesetan. Mun bahasa orang teh malah kadar boga ilmu tapi make.
teu kieu nyaho tapi dileg-leg bae. Urang doang nama eta. Nyaho eta haram diteureuy wae. Urang. Masyaallah, ibarat alim teh maksudna lain kiai bae, lain ustad bae termasuk urang pan geus nyaho mana nu halal, mana nu haram, mana nu goreng, mana nu bagus termasuk nu sejenna. Tapi ternyata ka urang kadang-kadang boro-boro anu subhat kadang-kadang nu haram ge diteureuy urang. Ya contohna lamun bahasa ku ari mah maaf lah. Nyaho kana bang haram dihajar bae. Nyaho atuh nyaho urang teh. Berarti urang teh lain musuh tapi kabogohna. Maka ketika aya lamun teh manarajang ka urang cek iblis surak sebenarnya mah horing geus jadi batur aing ke jaga di akhirat. Allah ieu nu disebut wal alim. Sedangkan hese jasa. Hese boro-boro naon kadang-kadang lamun teh mah kieu jalma ngarti make ketika umpamana ayeuna nanya ulah nyana kana ustad eta dia. Ustad eta mah anu mending ka ditu dia nanya mah anu. Masyaallah asana model urang bege hewa gitu karena jalma anu beneran make kana ilmu teh hewa. Betul. Allah. Eta ketika umpamana aya khususna ka orang-orang geus nyaho antara halal jeung haram bagus jeung henteu nyaho lah. Lamun urang make berarti urang bakal jadi musuh iblis tapi sabalikna nyaho tapi kurang umpamana ditarajang lain jadi musuh sama haram. Kan hese jasa ta make kana pengaruh hese. Terus di antarana wahami wa sairul abror termasuk jalma-jalma anu abror ibarat abror teh bagus dina akhlak jeung sajabana eta iblis saweun jasa tabakan dari musuh iblis anu kana ditu teh. Lamun bahasa urang teh boga ilmu katawaduanana luar biasa. Ala kadar aya umpamana katawaduanana luar biasa eta hawaun jasa iblis teh anu kana ditu teh. Termasuk wahamilul Quran nomor katilu musuh pula cek iblis ka Kangjeng Rasul nyaritana kieu wahamilul Quran jeung jalma anu katalal Al-Qur'an ibarat hamil ga ai hafidu tegasna jalma anu katalal Al-Qur'an iza amila bima pigeh lamun memang setelah katalal Al-Qur'an make kana isi kandungan Al-Qur'an. Kumaha lamun kieu? Ari Qur'an mah katalar 30 juz ngan teu make nyana, teu make bae kana isi kandungan Al-Qur'an. Sedengkeun cek Kangjeng Rasul kullu qari'in wal Qur'an yal'anu loba jalma anu katalal Al-Qur'an tapi Qur'an sorangan ngalakna kan macana meureun tak kemarin katalar Quran mah tapi haram dihajar bae. Sedengkeun hamilul Quran royatu pan kitu cek Kangjeng Rasul. Royatul Islam. Sedengkeun jalma anu katalar Al-Qur'an mamawa bendera Islam nek dibawa ka mana ieu bendera Islam. Ketika umpamana nu makena sahade maka awas mungkin baik Islam bakal runtuh ku sabab nu karari. Tadituna larangan nisbah ka jalma anu bener tos katalal Al-Qur'an di samping make teu beunang rerejengan jeung jalma anu ngudag-udag dunia. Teu beunang rerejengan bergaul jeung tukang lalagahan. Teu beunang. Katakan larangan. Ayeuna sedengkeun lamun umpamana kurang ditingali katalar Al-Qur'an tak katalar tapi heureuy terus bae rerejengan jeung jalma anu ahli dunia rerejengan padahal cek tadi wal Qur'an yala anu mungkin bae Qur'an anu aya dina jero beuteungna anu geus katalar mungkin lain mentakeun berkah tapi mungkin bae mentakeun laknat ka Gusti Allah naudzubillah. Tak mungkin jadi lain-lain jadi musuh nu kitu mah jadi batur nang dijaga.
Oh di dina ge izamila teman-teman kieu ngan ala kadar umpamana katalar Al-Qur'an doa itu mungkin meta lantaran saterusna iza amila bimatihi di samping eta di samping katalar ngamalkeun kana isi kandungan Al-Qur'an etalah musuh pula cek iblis teh. Qala sallallahu alaihi wasallam hamalatul Qur'an urafa'u ahli jannah yaumal qiyamah wa syuhada'u wa adu ahli jannati wal anbiya'u sadatu ahli jannah. Bahkan cekang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jalma anu katalal Al-Qur'an eta bakal jadi kepala ahli surga engke jaga di yaumil kiamah termasuk nomor kedua wasuhada wa adu ahli jannah termasuk jalma anu maut syahid kalau waktu di dunia nah sampaikan ka bawah ka itu engke bakal nungtun ahli surga. Dan jalma mau syahid eta 10 pananu sakawa sakumaha nu tos dicaritakeun di antarana jalma anu kakerem ataupun tinggalem berupaya nyalametkeun paehna atawa katimpah bangunan berupaya nyalametkeun paehna atawa boga penyakit kolera samikeun ka maot syahid ngaranna termasuk di antarana awewe anu ngalahirkeun pas dina waktu ngaheujeun maot eta ge termasuk kana maot syahid. Termasuk wal anbiya usadatu ahlil jannah kumaha para nabi para nabi ya jadi raja ning raja orang sama jadi raja ning raja ahli surga para nabi wal mu'adzanu lillahi fi khamsi shalawatin nomor saterusna cek iblis musuh kula teh yani jalma anu sok azan dina salat 5 waktu ngan tujuan azana yani hanya sebatas hayang menang ridho Allah. Sedengkeun ketika umpamana azan pan aya aturanana aya nu makruh hukum azan teh ketika lojor teuing tah azan teh makruh hukumna. Sakuduna mah azan teh biasa bae. Urang mah lamun teh ngalaung gitu. Nan ada ngaran makruh ya yani moal menang ganjaran gitu. Hade mah hade ngan moal menang ganjaran lantaran cek didinya lagi aya hukum tajwid sami ketika panjang ting melebihi tina 17 harakat ngeleuweungna eta bakal leungit ganjaranana malah mun budak leutik umpamana adzan makruh hukumna budak leutik atau henteu kieu henteu urang umpamana adzan ngan papunten ya pamana samemeh naon kadang-kadang sok adzan dan barang begitu geus adzan kakarak ngalaud eta pun kalakuan urang eta adzan dari ngalaud encan geus adzan barang begitu umpamana geus adzan kakarak ngalaud eta kan kalakuan masyaallah teu kuduna mah teu ngalaud heula ge kakarak azan geus beres kakarak ngalaksanakeun salat sun ieu mah azan we jegur bareng geus beres azan kakarak kalaud batur qomat orang kakarak datang ieu kumaha menang ganjaranna atuh Gusti Allah jasaratna geuning Allah ari kitu mana aya syaratna jeung asal jegur azan wae sawangan kana anu leuwih aneh teh kieu punten anu leuwih aneh kieu teh umpamana adzan samping dikokoyangkeun bari jeung make celana panjang adzan giuk we umpamana bareng geus adzan kalaudu samping dikokoyangkeun di mana teh guruna nu kitu ngarah tanya samping dikokoyangkeun kana cangkeng Allah ya hartana pakai adab setiap pakai adab insyaallah bakal diantara diganjar ke Allah
Sama anu saturus lakan syahid al-mutasakhitu fi damihi idamat dalam yadutu fi kubrihi. Termasuk anu saterusna cekang jeung Rasulullah al-muadzinu al-mutasibu bahwa jalma anu adzan tujuanana hanya semata mata hayang menang ridho Allah berbeda seperti jalma anu mau syahid al-mutasakhitu fi damihi yani anu rag-rag getina engke iza mata lam yadudu fi qabrihi bila mana maut eta bilatung moal naikeun ngegel ka jalma anu adzan ngan syaratna hiji pake tata krama kaduana hanya sebatas semata-mata yang menang ridho itu nya sedangkan hese yang menang ridho Allah hese tapi sanajan mari jeung hese arahan marahan al-ma'adinul ladzi arada bi adani wajhallahi adrun ka adri syahidi wala ta'kudul ardu. Berbeda seperti jalma anu dina adana hanya sebatas ngarep-ngarep ridho ataupun hanya boga tujuan karena Allah. Berbeda seperti ganjaran jalma anu mau syahid wala ta'kudul ardu. Tah bila mana maut ima jalma anu mau syahid atawa jalma anu adan hanya sebatas hayang menang ridho Allah eta tane moal ngagencet moal daekeun ngagencet ge termasuk bilatung moal daekeun ngegel sebab aya kieu diriwayatkeun ku Kangjeng Rasulullah begitu diasupkeun tah kana liang lahat eta bilatung laju ngambe dak atuh ieu mah seger ieu mah yu urang ka ditu serang yu dak bilatung diserang menang sapeting kaduana mulai tah awak orang teh diserang ke bilatung. Anu tetanggana begitu karena tetanggana mah pan ieu mah teu daekeun panas karena ieu mah orang mah meureun ke waktu di duniana azan hanya sebatas ngarep-ngarep ridho Allah. Nah, tapi ternyata kadang-kadang orang sok siling sedeukeun. Dina waktu jalan orang azan dina mau saya dina kuburan tentang kana mait ya anu ada gitu ngalaur nah ieu teh mah bab keutamaan bagus nama pan urang boga utuh bagus nama ngan makruh doang mau makruh ka urang gitu karena azan bab utama nama kudu pake utuh kudu boga utuh atuh termasuk makhrajul hurufna sami ketika azan ge pan aya aturanana tah asal jekur azan mah makhrajul hurufna mah jadi teman mudah-mudahan diampura be ka Allah turut-turutnya artinya sanajan bari jeung urang azan tetep makhrajul hurufna diatur gitu ulah pake kukumaha gitu geus biasa bengan makhrajul hurufna diatur sebab ketika umpamana orang salah bae model kieu be Allahu akbar kumata cara makna lamun cara makna lain Allah anu maha agung tapi kasautu tiblik ka ditu dalam dina bahasa teu beda seperti sawara ban berarti dasuk kana azan tak na azan ge sabenerna mah mun bisa mah kudu ngaji ulah asal cekur we azan kudu nawa sebab aya tata cara di dina ge sami aya Zatrusna di antara wa muhibbul fuqara wal masakin wal yatama. Cek iblis musuh kula nomor saterusna yani jalma anu resep kana jalma susah. Resep kana jalma miskin termasuk resep kana anak yatim. Sedengkeun lamun ku urang ditingali ataupun dirasa kurang kadang-kadang orang sok sareuseuh eta kana kedatangan ku jalma sus lawan sih maksudna mah dong mah hutang di BK anjing eta kitu ada kana anak yatim umpamana kadang-kadang kana anak yatim aya nutuk bae urang disareuseukeun bae teh insyaallah urang anak yatim mah beda bawa anak gitu anak yatim artinya ketika orang resep karena jalma fakir
atawa resep kana jalma miskin atawa kana anak yatim. Eta insyaallah orang bakal jadi musuh eta. Bahkan cek Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadisna julusu ma'al fuqara'i min at-tawadhu wa huwa min ahlil wa huwa min afdhalil jihadi. Bahkan rerejengan diuk rerejengan jeung jalma fakir eta sebagian daripada tawadu. Bahkan nu kitu teh wa huwa min afdhalil jihad eta teh sebagian daripada pangutama-utamana jihad. Perang baheula urang moal manggih moal. Tapi rerejengan diuk lamun bab ngariung teh mah urang resep jasa jeung jalma fakir jeung jalma miskin eta teh min afdhalil jihad tapi ternyata ke urang ogaheun deukeut jeung jalma nu kara ditu teh hayang. Aing mah hayang na deukeut beli ditu sebab di ditu biasana barakatna gede bae. Aing mah hayang na beli dinya, teu hayang aing beli dinya mah. Tuh. Insyaallah barakatna gede. Padahal ketika orang rerejengan jeung jalma fakir, ieu mah wae madina kalangan nu mana bae etalah min afdhalil jihadi, etalah pangutama-utamana perang. Artinya merangan hawa nafsu didinya mah. Perang hati ngaranna, dan perang nanaon ieu ngaranna. Wariyan sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati humul masyakin wal fuqara'i. Bahkan cek Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngariwayatkeun dina hadisna saur Kangjeng likulli syai'in miftahun dina sakabeh perkara aya pembuka. Artina aya kunci. Wa miftahul jannati hubbul masyakin wal fuqara. Jadi kunci ta asup ka surga teh yakni resep kana jalma fakir jeung jalma miskin. Dan tinggal ka urang ye. Urang resep teu lamun kedatangan jalma fakir jeung jalma miskin kitu bengelana. Bari jeung punyal datang ka imah umpamana ka urang teh menta anu di atas ning aya sok dibere tilok. Itu tanggalan ke orang. Lamun masih kene orang nyumputkeun keneh padahal mah aya berarti can kaasup mahabbah ngaranna. Karan mahabbah mah naon besok dibikeun biasana ge. Wadzuqal birahimin anu saterusna musuh kula cek iblis yakni wadzuqal birahimin. Yakni jalma anu boga hate karunyaan ka sesama. Di mana karunya anak fi jami umur ibadillah ya siaman ahlil masi. Jadi dina sakabeh urusan makhluk Allah, hamba Allah nu mana be ketika datang pamana menta solusi mun basa urang teh mah menta sharing lah mun basa kumaha ayo kurang ditungtun, ayo kurang dijeureujeunkeun tanpa pamrih lamun basa urang teh mah eta jadi musuh iblis karana kumaha termasuk ahli maksiat lal siama ahli maksiat kitu keneh sanajan bari jeung umpamana ahli maksiat nyana urang lain nempokana maksiatna lain jung eta mah sabodok maksiatna mah atuh gejang-gejangna ieu ngan urang masih secara manusiawina boga hate karunya ketika orang boga hate karunya etalah sebagian daripada musuh iblis. Tinggal ke orang ya, tinggal ke orang. Wal mutawaddi ulil haqi. Nu saterusna musuh kula cek iblis teh wal mutawaddi ulil haqi jalma rumasa lil haqi kana jalan bener contohna kieu urang keur salah. Begitu keur salah aya nu mapatan ka ulah kitu pamali. Mun basa kolot mah oh rumasa padahal anu. Jadi narima kada papatah di batur teh narima. Lain kieu begitu di papatah Allah dia doang pangkumahana bae. Anu anu kitu teh jelema teh. Doang ustad bae dia. Artinya kadang-kadang sok anu kitu teh begitu di papatah orang teh lain narima kalah malik. Malikeun berarti can aya rumasaan tadi ajaran. Atau henteu kitu mah.
dina jorah lah dia gedung pangkumaha bae dia ge sarua ge jeung aing cek hate urang teh berarti urang can bisa narima kana apa sedangkan sebagian daripada hebatna manusia ketika orang tersalah aya nu papatan padahal mah ieu dosa minimal aya kitu geulanana. Nah, lamun urang umpamana ibarat tawadu teh rumasa nampi kana jalan hak ketika aya anu papatahan orang bakal jadi musuh iblis mungkin jaga termasuk ayeuna. Makan qala Kusyairi wa tawatu wal istislamu lil haqi wa tarku tiradi ada alal hukmi. Bahkan sore Imam Kusyairi disebut tawadu teh wal istislam lil haqi jadi pasrah diri lil haqi kana jalan anu hade. Mun bahasa orang mah kieu contohna orang dahar barat barang dahar aya dahareun tapi larangan henteu di dahar jasieun eta ngaranna tawadu ngaranna tapi ternyata ka orang kan bisa tek urang kalaparan padahal nahan ge bisa lantaran nu aya di dinya perkara haram dileg-leg bae mumpung keur aya nyiar ge hese deui berarti can tawaduan di hati urang termasuk katar itirad hartina tarkul itirad teh jadi teu pernah nyalimpang tina aturan syara ya syara lamun umpamana haram jauhan sakuma urang kasarna keur kumaha we jauhan bagus nama kieu ketimbang urang umpamana ngadahar barang anu teu halal itu mending keneh kalaparan ayo milih mana urang mending kalaparan mending ngadahar ayo tanya ketanya kan awak kurang lah uning dasar berarti kurang macam gitulah recetan tanah tawaduan orang tak meureun munasabah ieu urang teh meureun jauh jeung rahmat Allah ketika masih jauh jeung rahmat Allah keberkahan nakal dileungitkeun bukti nak kuari segala nanaon loba segala itu loba tapi keberkahan dileungitkeun ku Gusti Allah meureun akibat jeung sabab urang can bisa rumasa kana peraturan Gusti Allah sakibilang kerengan. Subhanallah ya kumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya, ada di payun. Di payun ya. Jam 10 enggak. Batang itu. Ya Allah. Oh, bagian 30 ya. Oh, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu sayyidina wa ala alihi wa sahbihi
Ancan sing kuring menentukeun ancan sing kuring mohonkeun doana nuduhkeun bantosan Fatihah. Lalu tujuan menuju ngadamel saung obong rencana insyaallah bade ngedak biar dilancarkeun urusan sagalana amin masalah ngedak biaya yaitu bukan dimaksudkan Fatihah kalau langsuran ala hadiniya wala kulli ya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teraskeun kana hancan katunda dina bag-bagan syarat sahna salat nu mana jumlah syarat sahna salat teh aya 5 perkara. Beres nu kahiji, kadua, katilu, nu kaopat. Ayeuna nginjak syarat sah salat anu nomor kalimana. Basa kamari wa khamisu wa istiqbalu ainil qiblati al ka'bati. Syarat sah salat anu nomor kalima ngaharep datna kiblat, tegasna ngaharep ka Ka'bah. Ngaharep ka Ka'bah ke nisbah ka jalma anu caket kana Ka'bah nya. Ada urang malen Ka'bah nya ngaharep ka kiblatnya kiblat. Anu posisi ngaharep kana datna kiblat eta nisbah ka jalma anu di Mekah. Di Mekah mah jelas ngaharep ka kiblatna. Ya secara nyata yakin eta ngaharep ka kiblatna lamun deukeut ka Ka'bah, hareup ka kiblat. Kumaha lamun anu jauh wadhannan fil bu'di. Lamun sakira-kira jauh mah cukup ku dzan mukallaf. Dzan mukallaf eta carana make ilmu, make lamun cara nisbah ka jalma teh mah aya nya make pendoman, make kampas, cara nunjukkeun arah kiblat. Atawa jalma anu mukasafah teh mah anu pake ilmu. Cara salat ngadep ka kiblat eta ku persangkaan dengan cara batin nuduhkeun sorangan. Ya. Tah menurut pendapat Imam Syafi'i nya kudu yakin orang ngarep pada kiblat nisbah ka jalma anu deukeut ka Ka'bah nya nyangka orang ngarep ka kiblat dina jalma anu jauh menurut pendapat Imam Syafi'i jeung pengikut-pengikutna. Cara ngarep ka kiblatna bisodri ku dada. Dari dada urang teh nya dada urang teh kudu bener-bener ngarep ka kiblat. Mafhum mukhalafahna kumaha lamun dadana ngarep ka kiblat tapi mukana ka mana ka tangah ka luhur atawa bisa ka dieu kieu eta terjadi masalahnya. Salat urang ari matana mah ka luhur kieu tangga atawa megos ka kiri atau megos ka kanan eta terjadi masalah. Yang penting anu jadi patokan dina salat ngarep ka kiblat adalah dada urang. Ngan di antarana ieu deui nya sok karunya ka jalma teh pelbah uluk salam doang. Begitu assalamualaikum teh sok menggos jeung dadana. Nya assalamualaikum warahmatullahi tak kieu. Eta lamun assalamualaikum langsung kieu ngarep ka kiblat lah. Megos tina kiblat maka batal salat sarobing teh salat. Robah dadana.
Kuduna kumaha atuh sirahna bae. Assalamualaikum. Nah, kakara warahmatullah. Ieu bae muka bae nu loba. Saukuran katingali ku ieu. Lamun saukuran lamun kudu di kiblat ieu teh mah pipi orang katingali ku berbah di dieu. Carana. Nya kitu deui megos ka kirina sarua saukuran pipi urang nu kiri katingali ku urusan jelema di dieu. Nah, eta carana. Assalamualaikum kakarak warahmatullah ngarep kitu tah. Megos ieuna. Ulah dada kitu. Dada nama tetap ulah megos. Lamun urang assalamualaikum warahmatullah langsung kieu berarti spontan batal salat. Sarua jeung teu boga salat. Sarua jeung salat teu salat eta mah. Lantaran batal salat, kudu balikan deui. Ulah ki batal eta. Assalamualaikum warahmatullahi kieu urang. Ulah murintil ulah kolecer urang teh. Assalamualaikum. Ya, lamun assalamualaikum ieu langsung kieu atuh teh langsung eta mah. Sah salatna ngan assalamualaikum ka kirina teu jadi makruh. Terus keluar salat gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik deui urang lurus deui assalamualaikum warahmatullahi. Ya, gitu. Ieu bae sirah urang bae kudu kutak-gitak sirah urang. Ulah tidak ada orang megos. Geus cek ulama palayak fi istiqbal jibnan eta. Jihatiha mangka teu sah mangka teu cukup yang hareup ya jabati hamurnya. Jabati eta. Tarangna ngarep ka kiblat. Ngan cek ulama khilafan li Abi Hanifah beda jeung pendapat Imam Abi Hanifah. Ari pendapat Imam Hanafi mah nya anu penting nya tarangna oge ngarep ka kiblat jadi masalah dada mah henteu tah. Imam Abi Hanafi. Terus sakieu misalna urang salat ieu. Ieu ngarep ka kiblat ieu henteu cek Imam Hanafi mah hade. Urang ulah Imam Hanafi ieu. Ulah. Naon-naonna. Naonna ningalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kieu hade. Anu penting dada ulah robah. Tadi teh patokan ada dah. Nah, dadana ulah robah ulah kitu. Lah kitu. Ade wae. Asal dada ulah robah tadi teh. Deuk naon ningali ka ayo jeung. Deuk ningali ka ayo segala macem. Lamurin terbaik. Illa fi haqqil ajizi anhu. Kecuali dina hakna jalma anu apes tina ngadep ka kiblat. Ya. Anu apes artina teu bisa ngadep ka kiblat. Lantaran dadana malingkeung berdua dadana teu bisa hese. Mangapa eta apesna. Jeung dina salat syiddatul khauf nya. Salat syiddatul khauf eta salat kerkayaan posisi pacampuh perang. Nya salat wajib nya perang nya keur perang ya saking wajib-wajibna salat keur perang ge tetep wajib nya salat bae eta mah pelebah dinya ngan pelebah usolli doang usolli fardhu dhuhri misalna ada ka kiblat dirinya mah atuh teu ngarep ka kiblat teu masalah. Buku salatna salat fardu walau fardhu sekalipun salatna salat fardu. Geus pelebah dinya mah cek ulama fayusolli kaifa amkanahu masyian warokiban mustaqbilan au mustadbiron. Ya. Maka salatlah jalma nya kaifa amkanahu kumaha bae bisana. Pelebah dinya mah bari leumpang tah bari diuk tah bari naek tah mustaqbilan ngadep ka kiblat tah atawa teu ngadep ka kiblat tah pelebah dinya mah nya teu jadi masalah. Jadi masalah. Ukuran bari naik kuda atau naik kendaraan banyak naik kuda benar. Keharibin. Atau tina teu ngarep ka kiblat. Bang kumaha teu ngarep ka kiblat? Kaharibin min harikin seperti misalnya jalma anu
kaduru kahuruan urang keur salat misalnya kahuruan lumpat urang teu ngadep ka kiblat eta teu jadi masalah teu batal teu naon kitu antaran keur nyalametkeun diri tina bahaya atawa misalnya wasailin kata rajang banjir keur salat misalnya banjir lumpat urang artinya teu jadi masalah ulah ngabatalkeun salat langsung bae urang salatnya lompat bae lompat ngan ke urang niaran posisi yang diuk lamun tahiyat di mana kayak misalnya ya. Wahayatin jeung misalnya wasabuin jeung aya satogala keur salat misalnya leuweung teh aya sato maungnya kumaha bae lumpat urang teu jadi masalah ngarep kiblat ya wahayatin aya oray ya. Wa minda inin inda ihsarin jeung tina jalma misalna anu ngahutang nalika miskin dan nalika pok bener-benernya misalna ya ku kawalahan jasa misalna yo aya nulungan misalna nalika aya miskin teh ulah nya ulah sampekeun misalna ngabatalkeun salat langsung urang kumaha bae carana wa khaufi habsin yen di penjara umpat urang geuraan teu ten salah sasaran ten kumaha misalna negeri penjara misalna bersolat posisi lumpat urang salat ulah ngabatalkeun terjadi masalah wa illa fi nafi safarin mubahin liqasidi mahalin muayyan jeung deui kecuali dina salat safar salat lempang anu dibenangkeun ku sara tujuan tempat anu ditangtukeun ka mana misalnya salat safar keur salat sunah misalnya salat sunah urang usolli sunatal safar Allahu akbar bari lempang urang salat sunah teu jadi masalah ngan engkena pelebah di nya mah Faya jujun naflu rokiban wa masyian fihi mangka beunang migawe sunah nya bari numpak kendaraan jeung bari leumpang dina sajroning perjalanan weunang sekalipun perjalanan jarak deukeut di dieu urang ka Pandeglang salat bari leumpang nya itu Allahu akbar salat sunah teh leumpang urang ngan ge nya dina masalah salat nang ke lamun sakira-kira urang pelebah ruku misalna ngadep ka kiblat leumpang urang ka eta pelebah ruku ngadep ka kiblat leumpang deui pelebah sujud ngadep ka kiblat deui nya kitu jeung kitu bae beli buku mah maksudna atuh ulah ngabatalkeun ulah batal urang salat mah teu jong bae salatna teu jong bae terus atuh ulah ngabatal kecuali misalnya apa cocok urang kumaha bae nya nempo urang keur jalma keur cocok orek urang salat eta mah beunang lamun saking nulungan jalma nyalametkeun nyawa batur misalnya tersalat eta beunang nya ngabatalkeun heula eta pribadi mah darurat
Naam, sumuhun beunang tadi teh nya. Mikawe salat sunah bari naik kendaraan jeung bari leumpang terjadi masalah. Ngan disyaratkeun kaayaan liukna nya atas lalakon dina lalakon biasa. Kira-kira henteu bisa ngadenge ada namun jauh teh mah syaratna anu tetepkeun dina masalah poe Jumat kitu nya. Lamun sakira-kira ukuran kadenge mah waktu segala macam adzan kita eta teu beunang. Artina kudu bener-bener lalakon eta tos ieu syarat-syaratna. Lamun misalnya tidak kalebak masih kadenge keneh mah misalnya adzan ku suara asli lain ku suara sapeker nya kupeda dibeunarapan kadenge suara eta teu beunang. Eta mah lamun tos teu kadenge keluar kampung eta beunang gitu nya. Kumaha lamun perjalanan menuju maksiat. Ari perjalanan anu dibeunangkeun ku syarat teh mah cara jalanna. Dina lalakon perjalanan dibeunangkeun ku syarat eta aya perjalanan anu hukumna wajib perjalananna. Aya perjalananna atau ngalancongna nya anu sunah, aya ngalakonna lalancongna anu weunang ngungkul. Ai lalakon ngalancongna misalna anu wajib nyaeta urang arek mayar hutang. Eta mah ngalancongna perjalanan wajib. Ari ngaleumpangna misalna perjalananna perjalanan anu sunah nyaeta arek silaturahmi. Ai perjalanan dagang eta perjalanan anu diweunangkeun ku sara weunang eta mah. Tah lamun nalika lalakon macam kitu tah beunang hukumna nya beunang hukumna salat nya beunang hukumna ari teh salat teu ngadep ka kiblat. Lamun sakira-kira tujuan maksiat mah wa kharaja bil mubahi safarul maksiat. Tah beda jeung masalah perjalanan menuju maksiat mah eta mah fala yajuzu tarakul kiblati fin nafli bikin wa musafirin alaihi dainun qadirun alaihi min ghairi idnin dainihi maka teu beunang hukumna ninggalkeun ngadep ka kiblat dina salat sunah nya teu beunang. Contona hamba saya anu kabur musafir menghindar tina masalahnya hutang anu maehna mampu pikeun mayarna atas dasarnya atas syarat tanpa izin jalma anu ngahutanganana kabur maehna misalnya gitu tah. Eta mah tetep anu macam kitu teu beunang hukumna salat teu ngadep ka kiblat. Ari eta mah urang sekedar misalna neuk silaturahmi sajan salat sunah ge beunang hukumna nya teu ngadep ka kiblat oge. Beunang urang. Usolli sunah sunatan mutaqin laitan Allahu akbar leumpang urang eta mah teu ngadep ka kiblat. Ngan tadi teh cara teu ngadep ka kiblat tah pelebah ruku mah urang ngadep ka kiblat, pelebah sujud urang ngadep ka kiblat, pelebah tahiyat ngadep ka kiblat. Kan selama urang maca Fatihah mah misalna Allah Bismillahirrahmanirrahim sampai ka walad sampai maca surat nya urang. Leumpang ngadep ka mana tah ngadep ka mana tah beunang. Ke pelebah urang arek ruku deui mah ngadep ka kiblat deui kitu beunang gitu. Lamun sakira-kira tadi teh dina masa perjalanan anu lain maksiat wa yajibu ala masyin itmamul rukuin wallahu alam. Artinya ya cekap sakit belan lah ada kirang ieu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.